langit anu lenglang pada poe sumoro nya anak papat kali kulon kidul jeung wean anu grecet patembalan jeung baturna kacaritakeun di ieu hiji tempat anu bakal digelar upacara adat. Bapak kepala sekolah sasawuran ka Malaysia pokna teh ieu cenah gua geramian jajak para kurang kali kelas dena anu bakal paturain dena onak cuman ngasun era ieu kolor asa parorek ieu aku ya si barudak keneh nyeun acara tengah penting ieu eta wa mulai kacamata ngahalangan geningan aduh ambuing hampurannya sampurasun kasadayana terutama eta ka bapak kepala sekolah muni alah dari mohon bakat aing geus aki-aki mah sagala rupa sok ya kaya teh mola obat atau kemasil kalau saya cangkeng diwajengkeun urang sarap diheula keur ngadoa pangitanya soalna pangina pamidoan teh eta teh senjata umat muslim urang sadayana nya sok urang bubuka heula di uanya supados lancar-lancar kitu tah mugi syukur kanu agung mugi diaping dijaring tinekanan pamaksadan disungsung malarahayu buru payung pangagung kebagjaan mangka tetep mangka langgeng kenging rahmat yang agung asa mung sajorela lirik ibarat hilang rai poe datang minggu rai minggu datang bulan rai bulan gulung tahun kiwari cunduk waktu anu tangtu datang wangsa anu waluya hidup miang di ieu sakola gelar pambagea mapag murang kali anu bade miang di ieu sakola di kawitan alhamdulillah ya sok eta panjang era payung eta sok payungan itu tuh kurang kali kelas genep saya teh kapanasaan panganten cenah sok su kira biang su nya sauna teh ieu teh kieu lah cenah kapaseptian mah aya cenah musyrik nah cenah ieu teh mun teh aya cenah lah bakat nya teh lah hampura nyata ieu teh ari geus kolot mah geura si ambu eta teh eta si ambu coba omong cenah hayang ngilu tapi nyeta geningan kitu ari ngaran geus kolot mah sok hararese ngaput heula eta naon kolot sagala lupa alah deui ya alah kapunten ya ka bapak kepala sekolah punten ya kasadayana ya para orang tua sepuh nuhun alah watusnya sok seuh atuh geramian seuh enggak seuh cenah teh tos tekiat ya
atos. Nah, punten itu kasadayana mohon terutami itu ka Bapak Guru mohonnya. Sama ya teh buat teh ka dieu teh mohon teh nama pada nyalira. Kan kitu si Ambu cenah hoyong ngiring pajar teh hoyong weekend barudak ayeuna teh mah weekend holiday cenah sekali-kali mah. Itu teh. Jadi cenah Ambu teh ajak we ulah hayu we di dapur. Kan punten itu kasadayana upami penampilan si Ambu mungkin kapan dia ngisieunkeun nya. Si Abu mah nyata nyisiran aja itu dah alah ya bu oke setelah nyisiran juga saya angkat nepon nanti yang ngapedil we kumariam kayaknya kudu di handphone lah ya si Abu alah mana ini handphone kayak aslinya alah coba iya mah padunan geningan aku rumah ini sekolah wah aku cenah handphone ya nah, dia gurunya ya, handphone coba. 1, 2, alah, siapa kenal napo? Mari dah penanganan aing ka dia. Ada nu kieu kudu dibawa ambu dan seupeut. Anu pun da sadaya na punten. Ya yang mana atuh cenah handphone teh handphone teh. Alah, si ambu da sakasebelan ya rakyat bae. Mana handphone? Cih, geningan iya handphone orang telepon negaranya dirupul 64 ditambah 64 sarwajen 128 namun dicarekan mitohak kajeng ulah ngalawan. Halo Bebs, cepat dong Beb, kesini, ini panas Beb. Beb, tadi mana enggak mana we Beb? Ini menisorangan di terminal Ciakar. Ini teh pada nanya di sakanu elo. Tapi dan ini dikembae dan dia Gusti Mahola. Oh akhir anu keprok sing asup ka sawarga dipilih wa Allah subhanahu wa ta'ala gajah deui pokona anu keprok didoakeun Keprok cenah ibu, bade didoakeun ku walengser. didoakeun anu keprok sing loba rezeki Amin. sing disalametkeun Amin. Wah, anu amin. keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rawu akhirat Amin. pokona dunya rawu Amin. can keprok syarua ku aki mual dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelek ngaji nepok Kasih. Kena aing balik di kosmetik heula ieu teh. Ada pan balik kudu geulis soalnya langsung sakit. Mana teh. Aing teh geulis gini semua. Wah, aku centil lah. Ya kayak ABC mana tehnya. Ada kudu geulis dengan oke supaya jadi jodoh. Ya teh mahal bari nanti di Paris. Mana mah ada para pamulikeun eta pamajikan teh pamulikeun kosmetik juga waktu ku di manicure geuningan cemotok era. Apa di mana duit ada panen teh gagal panen pada tanya sorangan. Apa dulu deui eta mah urusan duit talon. Aduh. Kieu atuh cara nama. Kayak rewas kita rewas. Aduh bani. Ayo kabeh kosmetik. Mana kudu Terus ke depan belum saya syarat itu digawe ayat 10.000 syarat sok atuh mana musrik na. lain musrik merenan Sok betah musrik anu ngareuneuhan. ngareunaheun mana teh lain ngareunahan Sok atuh sudah bae menasok panarakeun da Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, para komite, orang tua siswa di 5 panarakeun sok ngalalawir geura. Teu kudu naon narima oge. sok atuh sok Sok atuh minta musik mana ieu teh.
Ibu Siti bubitaan pager. Aduh nuhun ibu. Gue dapat pelit mana? Satu itu kayak usahanya mana kebang dia. Aduh aku nuhun ibu Haji. Itu jur. Aku nuhun ibu. Alah mendingan loba itu Kurang kebang dia tuh kebang jeruk ya. Loba tuh ya ben sudah bunga. aku mending usaha. Kadi urang dansa heula geura kadi dansa. Alhamdulillah, ayah kembali kosmetik mana? Menang sabar ayah. Kambo, ayah nama panggil kumana itu dayang-dayang kambo. Ya tak sama nama Icu kuring itu ganulis dayang-dayang. Ya sok para dayang-dayang sadayana sok kami yang su. Enggak soalnya tegiat panglasnya ke kelas kelab.
kasebat tari kijang teh. Alhamdulillah itu kurang kali ulang tos biasa minta ke dina tari kijang. Atuh dah berenang kudu jadi contoh orang teh. Dah, pas ABC teuing mane baheula abah oge baheula terjadi pernah jadi gulang-gulang pas zaman Firaun teh lengohan kuring harita. Jeung rambu manggil lain gulang-gulang. Hei gulang-gulang sadaya, aya su geura piang su teu kieu cenah ieu panas. Sok ya. Ambu, ini ambu mana mah bisi kadepan. Sampai mana harap dengan dia mah. Ya, iya pas takutnya. Ada sudah bisa kalah ya. Cici apa?
nama panginten aya ambu kabraji aya nama urang raja naon ari raja teh ngadoa mah teh dan naon teh kudu tertib sok praja kajiuk praja urang raja heula ieu nya ya ada praja mana teh alah lah dunia itu mana cina nah parungkuyan ini itu ambu orang nyokot heula dia gitu orang nyokot heula ke ngaur cina mana ke ngaur ke ngaur mana ya ke ngaur beres bu beres aja sok ayeuna ayo ngilu sareng uang sadayana ieu murang kali nya sok ya itu turkeun uang ya ayo bu ayo atuh